Lah, di Rizky, anjir kebeneran. Mangga cicing dia. Oh, batur aing seranganan tuh tadi. Di mana mah Igo? Biasa tuh. Naon? Niis. Ini selain jadwal ngaronda. Heuh, buku mari ada gua. Iya kesel tadi mangga kieu rek ngadengekeun moal dongeng ieu boga dongeng. Rame. Rame atuh kieu ye. Dongeng teh tentang sakadang kuda. Kurang tuh. Naon? Kurang tuh kuda. Kieu kan sakadang kuda di dunia persatuan ye. Si sakadang kuda teh boga rahasia anu hayang dipikanyaho ku sato-sato lainna. Boga rahasia sakadang kuda teh. Teruskeun dong. Nya teu ieu rame. Kusaba memang sakabeh sato hayang nyaho rahasia eta, dararatang lah ka imah si sakadang kuda ka kandangna. Poe kahiji datang sakadang kelenci ka sakadang kuda ka kandangna. Ngeprok biasa. Nanyakeun kan tentang naon ngaranna teh rahasia eta. Si sakadang kelenci teh nanya ka si sakadang kuda, "Da, ieu di dunia persatuan geus rame pisan dian maneh teh boga rahasia. Rahasia nu hayang dipikanyaho ku sakabeh sato." Kusapa memang si kelenci eta teh nya panasaran, nanyakeun terus ka si sakadang kuda, "Mamaksa ieu," ceuk si sakadang kuda teh kieu. "Lamun maneh hayang nyaho tentang rahasia di dunia persatuan, gampang syaratna mah hiji." Kumaha cenah? Nah, ceuk sakadang kuda teh kieu, lamun maneh ngalamot bujur urang, goal urang, kurang dibere nyaho lah rahasia eta teh. Nah, akhirna mah si sakadang kelenci teh penasaran, dilamot lah poolna si sakadang kuda. Geus we nya dilamot teh. Apa rahasia? Kusabab memang rame si sakadang kelenci teh datang ka sakadang kuda, sakadang monyet nanyakeun ka sakadang non kelenci. Kelenci cenah, kamari urang nyaho naon meunang kabar yen maneh datang ka imah sakadang kuda nanyakeun tentang rahasia di dunia persatuan. Kumaha cenah sakadang kuda mere nyaho teu cenah tentang rahasia eta. Cek si sakadang monyet ka si sakadang kelenci. Terus gampang cenah nya. Mun maneh hayang apal rahasia persatuan di dunia persatuan, hiji syaratna mah cek si sakadang kelenci ka sakadang monyet. Naon cenah cek si sakadang monyet teh gampang cenah syaratna mun maneh hayang apal mah lamot heula bool urang. Da panasaran teh ya. Daek nya akhirna mah da hayang apal teh dilamot bool si sakadang kelenci ku si sakadang monyet. Sarapaleun we nya isukna teh datang deui di dunia persatuan deui. Aya deui. Ngadenge kabar cenah sakadang monyet datang ka sakadang kelenci nanyakeun rahasia. Nah, datanglah sakadang onyon-onyon. Manggo datang ka sakadang monyet. Nanyakeun sakadang onyon-onyon teh ka sakadang monyet, "Maneh cenah apal di bejaan ku si kelenci rahasia di dunia persatuan?" "Maneh hayang apal cenah rahasiana?" Cek sakadang monyet ka sakadang onyon-onyon. Dibere nyaho deui syaratna mah hiji cenah mun hayang apal. "Naon cek sakadang onyon-onyon teh?" Cenah. "Lamot heula bool urang," ceuk sakadang onyon-onyon teh heueuh. Nya dilamot, apal we sakadang onyon-onyon teh. Naon? Ari eta onyon-onyon teh sato lainna teh. Mangga hayang apal. Penasaran nya. Atuh onyon naon. Atuh penasaran teu. Hayang apal. Hayang atuh. Dieu. Lamot heula bool aing. Ini parah nih. Kan hayang apal.